Kajas meureun teh. Be ganteng biasana mah. Tapi aing gering-gering oge sih ari kana awe mah hayu wae. Hayu. Iya pamajikanna. Ah moal meureun aya ulah gandeng ting we. Biasana. Hayu tuh. Hayu. Hayu ah. Ulah gandeng ting. Ka mana? Aya. Pasti gering. Mah tuh panara Akunya ini tang. Oke, ketemu lagi udah lembur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Udah lembur kemana? Ntar katanya dong udah lemburnya kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah ke kamar teh kumaha? Dah halangan teh. Ah gitu we, jailan tinggal mah geus teh katanya kemana nya? Ding teu ngajakan. Negara leuwih sakola kan beneran. Gitu. Terus nama orang ngalowo we. Ayo orang teh si gering. Heeh. Wah itu Teu katanya-tanya deui kan. sudah aya. Gimana itu mah? Pertanyakeun ya. Gede gimana? Oh iya tay mana? Guna mah ieu. Anak calon dakar orang. Itu yang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Udah lembur tuh. Dak lemur. Heeh. Aya gering, ulah lemurna oge. Mana yang jadi arajakan balader? Aku di heeh diajakan aprak-aprakan. Tuh ngaringkuk di jero. Karena fokus ya barudak. Ayo orang tua. wah karunya. Ya orang tanya barudak. Tapi sih gak aya warudak di luar teh kah. Waalaikumsalam dak sia. Naranya aing nih. Pangar. Gering juga. Kumaha kabar we? Alhamdulillah tapi na aing aduh. Paras tiris aing kemarin. Aing digawean ku sararea di wahangan teh ninganan. Ah udah gua biasa mah. Eta aduh aing jadi we kieu tiris. Cuman yang kena hayuran yang nawe lah. Jangan awewe we. Sia nanyakeun atuh aing ku aing di ubaran naon gitu aing. Ubaran nya. Geus diubaran emang. Yang geus mah kamari aing dibacem cuma ku koneng. Hidup pas lauk atuh. Geus aing ni siga Pakai minyak. eta. Pakai minyak teu. Aing ni siga arek digoreng teh aing dibacem bola. Katelan siapkeun biasa. Kalau pasak lah. Anu pang nama aing ieu ripuh nama eta. Dibalur ku eta aing. Non. Entar. Gula beureum aing teh ieu teh baru atuh si teh dak. Para biasa kebuan urang aing Coba mah. hayang nenyo. Ontong aing ngara euy aduh. Oke atuh. Ayolah ini mah di pada gering kiman kena ulin yang nawe. Aing tadi teh siapa nih ngajakan titah dengan awewe lin. Tapi hayu sih jeung aing dengan awewe mah. Ayo. Ting pamajikan aing aya we nya di dapur. Aing dah, bentar. Ayo orang susurumputan lah. Heeh, macam nyawangan gitu. Tapi heuh sih aing kudu ngajakan tulang mah euy. Jaket sok dah. Nyaman. Euy. Make jas meureun teh. Be ganteng biasana mah. Tapi aing gering-gering oge sih ari kana awewe mah hayu wae. Hayu. Ayo ya pamajikanna. Ah moal meureun aya ulah gandeng ting we. Biasana. Hayu tuh. Ayo. Hayu ah. Ulah gandeng ting. Ka mana? Aya. Pasti gering. Mah tuh panara Akunya ini tang. Kamu cari ke. Ulah tuh Disimpen di rumah. enak. Dak lembur mah nih ulah kumaha tuh. Kumaha tuh? Euy. Lain kumaha? Hai biasana mah. Hai. Sok dah hiji-hiji wanget tes ilmu enak mah. Aing lah. Sok. Bener kentang. Udah balik deui. Aing era euy atuh. Tadi mah buka duit tuh kan. Aing siapa Kak? Insyaallah bentar. Naon atuh? Ayo samperin.
banget sih kau yang oncom ge lah. Nuan siya di balik di. Siap. Aduh, biyet. Siap. Ya mah kudu ku urang mah. Aing teh jore teuing eta. Yo, ngetes ilmu mamang ieu. Ayo sok. Iya naon. Nyasar buah. Ieu mah kudu operasi plastik awe ganteng ieu. Ieu mah kudu ka budak lembur heula. Urang minta ilmunan kan. Ih, pan numpuk gua mah aya nanti keur dicarekan lu pamajikanna. Oke, urang ka dicarekan nih. Ka ditu deui dicarekan nih urang ge. Ayo orang ngaji heula we lah. Udah. Ayo. Ayo,